eta mah bade nya naon ogenan kumaha keyakinan sewang-sewangannya. Makana nalika Buana Raksa Jaya engke mintonkeun makom nu aslina rakyat sancang geus cukup tepi ka dieu nganilai jeung monis batur kungan saukur konsepna kitu. Komo lamun ningali batur sebab dosa atau kagorengan anu geus kaliwat. Namun jadi dasar di mana Buana Raksa Jaya jaroh kahiji makom anu makom eta dipercaya dengan manuskripnya. Insya Allah ke manuskripnya ditinggalikeun. Buana Raksa Jaya jaroh kahiji patempatan makom bari eta makom manuskripna aya sing percaya sing yakin ku yakina nu yakin sanyana setiap manusia ngamilik perjalanan hirup masing-masing. Kumacarana sok rendahkeun diri sing bijaksana dina nalika yang hareupan atawa ningali kahirupan batur. Leuwih hade fokus ka diri jeung introspeksi supaya jadi pribadi nu leuwih hade. Mun Buana Raksa Jaya engke hadir di hiji patempatan anu engke mah moal kieu tapi langsung ziarah penelusuran ka makom-makom. Ieu nu disebut nu sajatina Gajah Mada, nu sajatina Raja Galuh, nu sajatina Prabu Siliwangi, nu sajatina Ratu Kidul, nu sajatina tah sararea kapayun mah. Ieu mungkin kikian terakhir. Nah, atuh sok ulah ningali karena perjalanan hirup batur keun Buana Raksa. Jadi kan ilmu teksta dibanding introspeksi. Mun jadi istilah mah ulah sok cawadan. Ulah sok cawadan. Jelas. Ulah sok geung geueuhan bisi cilaka ku pola sorangan. Kumaha mun dicawad urang nyawad ka batur bari eta batur teh bener. Buku mah urang nu salah. Da Buana Raksa Jaya berangkat na kitu teh hasil tina ujangan jadi guru. Bejaan ku guru, puguh guru bahasana. Mata lamun guru na ka Mbah Google, ribeuh. Datu saeutik nu datang ke Buana Raksa Jaya dia hasil tina penelusuran Google jeung cenah. Nu akhirna kudu diruqyah. Tah gitu. Makana sok buka urang wadah urang teh awak urang teh sabenerna boga gelas. Ngan ulah ditutup ku picik jeung egois. Sok bisi hirup serat. Da sabenerna urang teh Buana Raksa Jaya kikieuan teh lain neangan kakayaan lain. Namun jadi dasar sabab kekayaan mata di teangan oge geus ngalayah. Geus ngalayah disabuleureun Buana Raksa Jaya teh. Mun diibaratkeun teh mah diri urang atau Buana Raksa Jaya teh gelas. Nu dibutuhkeun ku Buana Raksa Jaya ku awak urang sabenerna nyaeta muka tutupna eta gelas. Paham?
gelas teh ditutupan ku hiji panutup tah nu butuh nu puguh mah awak urang atau konsepna ieu buana raksa jaya lain neangan kakayaan tapi kumacarana eta tutup gelas dibuka. Nalika tutup gelas eta dibuka maka gelas pasti terisi dengan sendirina. Hirup urang gitu salila ieu nu jadi sabab rejeki can datang atawa acan gede sebab anjeun sorangan tanpa sadar nutup gelas ku sedih, penyesalan, putus asa, benci, amarah, emosi negatif, ujub, ria, takabur, sum'ah, iren, panasten, tepayaan. Maka naon bebaskeun hate pek batur kitu urang mare kieu da boga prinsip sewang-sewangan boga jalur sewang-sewangan kantos pandi eta akur tujuan maka Bandung ngan anjeun maka Ciawi jalan teh urang mereka Garut urang mereka basisir laut kidul moal urang mereka Cipali heula ka ditu. Naon atuh intina bebaskeun hate supaya energi rezeki hade ogenan bebas asup kana kahirupan urang. Ta eta nu matak urang syarat rezeki teh. Seutak saeutik ayeuna usaha bangkrut buah-buah aya nu ngaheureuyan pugu mindset urang ta eta nutupanna. Mindset urang atau pola pikir orang anu bisa nutupan orang, nutupan rezeki datang orang. Maka nalika kahirupan orang keur kumacarana supaya rezeki datang dengan begitu mengalir kudu sapertikeun cai kudu jadi hiji sifat dina kahirupan orang. Cai aya kalana tenang, aya kalana riweuh. Maka cai nuturkeun kana takdirna. Sing yakin cai atawa kahirupan nuturkeun takdirna. Hirup bakal pangih jeung jalan sorangan nalika cai ngalir ngahalangan atau kehalangan ku batu cai tetap ngalir nyieun eta cai jalan anyar sok diajar hirup seperti kencai teu pernah ngalawan arus matak aya bahasa tigiran kahilir tapi nuturkeun aliran anu jelas matak urang kudu nuturkeun aliran kahirupan bari tenang teu cicing dina nyang hareupan rintangan tetap fokus jeung terus mengalir menuju kana tujuan. Cai nu tenang katingali indah eueuh pikasieun justru betah ningalina tapi sebenarnya nyimpen kekuatan gede keur meulah batu oge ngancurkeun gunung eta cai. Cai ngajarkeun urang boga sifat lembut, tenang, sabar, tapi lain berarti lemah. Tapi lain hiji bentuk kekuasaan, kekuatan anu mampu ngahasilkeun keur dampak anu gede. Jeung perubahan nu berarti dina kahirupan.
cai kurang cai we cai itu kan keur nyaritakeun napak sancang, keur nyaritakeun rakian sancang. Cai teh simbol tina karendahan hati. Cai ngalir karena tempat nu handap. Mulai tidinya awali hirup model cai. Awal kahirupan tina cai datang. Mau begitu saja badag. Saeutik heula. Tina kalimat cai dicicikeun saeutik heula. Awali hirup dengan kerendahan hati. Dengan kerendahan hati lain tanda diri orang lemah. Tapi tingalikeun cai nu saeutik eta nu ngalir saeutik anu usikna saeutik hiji kakuatan sejati dina diri urang nu bakal wani ngabuktikeun kakuatan eta cai nu ngahasilkeun kabijaksanaan bakal mere manfaat jeung sumber kahadean tina cai tah rakyat sancang teh kitu eta teh lain konsep jadi mau ngan puncak kabijaksanaannya eta nalika ilmu moal urang kana kasadaran jeung keterbatasan kadidinya nu jadi pangna ayeuna data saeutik wah dibawa ka sancang lain gitu konsepna. Mun ngarahkeun bahasana disebutkeun engke terakhir disebutkeun saha rakyat sancang nu aslina jeung bapakna sekalian bahasana bin sok hirup masih bijaksana nalika ilmu mawa urang kana kasadaran diri ku ilmu eta terbatas da ilmu urang mah ibarat sapertikeun urang nyelupkeun curug kana lautan ngan saukur satetes nempel dina curug urang. Itulah pengetahuan urang. Sementara lautannya eta sebuah kebijaksanaan nu teu ada untung. Ilmu nu luhurnya eta ilmu nu paham yen urang teh teu pernah ngarasa eureun tina diajar. Eta sabenerna. Manusia nu luhung ku ilmu teh lain ku konsep loba ilmu. Ilmu nu luhung teh nu rumasa tina eta ilmu ngajadikeun diri eta ilmu kosong tina eta ilmu luhung. Jadi intina semakin loba nyaho semakin sadar masih kena loba can paham eta tanu luhung ku ilmu mah. Ngan lamun timbul tina ieu diri kasombongan eta mah kasombongan tina nafsu. Kasombongan lahir mun timbul kasombongan lahir tina ilmu saeutik rendahna hate lahir tina ilmu sajati timbulna tina ilmu geus aing loba cukup ilmu sabab eta ilmu dibarengan ku kasombongan tah justru eta jelema anu bakal digebrus jadi cilaka ku pola sorangan akhirnya apa segala ilmu tapi sadar karena keterbatasan jeung kerendahan diri di hadapan Allah komo teu bijaksana eta eueuh bijaksanana keur diri nganu jelas lamun seuk teh amat justru puncakna ilmu manusia kuluhungna ilmu teh sadar yen diri teh nu
teu boga ilmu geuningan urang teh masih keneh teu ngarti eta teh. Geuning cek batur mah kitu, cek urang mah kieu. Oh berarti urang batur mah geus tepikeun ka dinya wawuh teh. Urang masih keneh di dieu geuning aya versi ieu. Ulah picikan anu ieu. Oh berarti urang teh can wawuh teu leuman ngaji heula. Tah eta. Atuh saluhur-luhurna ilmu nu dipemilik nalika teu mawa kana perubahan diri jeung perilaku maka ngan saukur tumpukan informasi lah kasarna anu hampa. Ilmu anu mawa kana kasadaran ngan jadi alat kasombongan lain cacaang keur hirup. Makana ilmu tanpa kasadaran nyaeta seperti awan kandel anu tupan cahaya panon poe. Mun cekolot mah beribarat sapertikeun songkob ka baturnya angan keur dirina poe. Atuh nalika manusia engke konsepna geus luhung ilmu jembar ku pangabisa tapi dirina masih keneh masih dirina sombong mah wa kamere cacaang baturnya kanda bisa ngomong ke batur ada dirina. Tapi lamun nalika eta ilmu diamalkeun terus justru manehna kala beuki rendah diri tah engke teh bakal konsepna teh naon mun di ilmu teh mah ari lempang tereh teh naon ngaranna teh apa aya di anu cenah gitu kan. Saepi angin alah saepi angin muncak ilmu teh tina angin ieu manusia kudu ngajadikeun hiji prinsip kahirupan eta teh heueuh da ali saepi angin mah nya aya ilmuna ngan keur urang balah anu keur bahasana ngamimitian angin teh kudu dijadikeun guru anu teu boga sora. So, tapi ajaranana tembus kana jiwa. Angin sapertikeun menari di atas daun. Katingali teu angin. Henteu. Angin melompat-lompat di atas gelombang. Katingali angin lompatan di luhur cai berbisik di celah-celah kesunyian. Katingali henteu angin tak perlu podium kawas ieu. Angin tak perlu penghargaan, tapi kaayaanana sumarambah kana setiap penjuru. Hirup teh kudu kawas kitu. Saepi angin teh tuh aing rudet teh. Rakian sancang teh kitu. Mahaja ilmuna keun isuk poe Senen reka rakian sancang. Angin ngajarkeun yen kahadean teu butuh pengakuan. Sapertikeun angin anu teu katingali tapi karasa ayana angin. Tina angin diajar ikhlas. Naon sababna tina angin kudu belajar ikhlas. Dina setiap hiliwirna angin aya kebebasan jeung pamerekna. Teu amek pendah kahalangan ku tangkal. Teu kecewa nalika leungit dina neumragna eta angin kana batu. Tujuan sajati lain keur kudu diakui. Tapi kumaha carana angin mereka ngeunahan ka papadana. Eta prinsip eta rakian sancang teh gituan da. Lain ngamu ka rakian sancang ka Garut jadi mau. Lain. Juri nyeliwur setan marakayangan datang. Sekali deui, yuk poe Senen mun aya anu ngamaksad orang nepangan makom sajatina rakian sancang. Yuk. Atuh nalika urang hirup atawa insyaallah enjing poe Senen ka rakian sancang
balikan ke orang sajatina hirup lain saukur kureng hap nah lain saukur ku kicep nah tapi sajatina hirup kudu apa kadiri nah saha rakyat sanjang nu asli nah jeung kudu apa kajerimna beda tuna kana silsilahna ulangan saukur cenah rakyat sancang tadi bere itu Sayyidina Ali lain kian santang rakyat sancang nu diberi itu ku Sayyidina Ali teh saha anjeuna di mana asalna anjeuna di mana makomna zamanna geus ti kapungkur turunan saha anjeuna makana nalika urang engke ziarah sing titih rintih sing riksa sing apik ulah kajongjonan ulah kamalinaan ulah katipu ulah kaperdaya nalika urang ayeuna hirup kumelenang di jagat rakyat sancang bakal ruksak mun subda mah dipake teu balik rakyat sancang bakal alus nu sajatina mun urang ngagunakeunana hade sing ingat ieu alam teh lain alam kalanggengan tapi alam karuksakan jadi ieu alam lain alam kalanggengan tapi alam karuksakan manusia eueuh nu sakti manusia eueuh nu jago manusia eueuh nu mandraguna nalika jasad geus pindah geus pisah jeung nyawana ngan sakukur bisa pasrah kana takdirna intina yuk pek jaro tapi tapakuran diri nalika urang kerjaro geura tetenan titenan sajatina hirup urang teh doakeun sing ditarima Islam iman Islamna rakyat sanjang perjuangan anjeunna waktu sareng Sayyidina Ali sahabat Rasul muka opat Amirul Mukminin doakeun sing ditampi iman Islamna dihapunten tina sanes dosa perdosana terakhir gelar rakyat sancang teh rakyat teh sa hanapeun Prabu ari Prabu mah level luhur level tertinggi ari rakyat mah gubernur atulah gubernur wilayah rakyat sancang teh nami aslina Syekh Mahmud Abdul Hamid sekali deui rakyat sancang nami aslina teh Syekh Mahmud Abdul Hamid gaduh rama nu eta rama na teh nami na Syekh Abdul Khalik Raja Tarumanagara ke-7 jadi Tarumanagara ke-7 teh dipimpin ku Syekh Abdul Hamid Syekh Abdul Khalik Syekh Abdul Khalik gaduh putra na 2 hiji namina Siti Solehah nupang agengna nu kadua Syekh Mahmud
Siti Solehah ditikah ku nujanten Raja Kendan kahiji, tah Syekh Mahmud nujanten Rakyat Sancang nuneraskeun karena kerajaan Tarumanegara kadalapan. Tutup rampung tuntas pangandika dinten Senin di Antos di Buana Raksa Jaya nu ngamaksad urang jaroh ka Syekh Mahmud Rakyat Sancang di Antos kasumpinganana. Hadanallahu wa iyyakum ajmain birahmatillah wa bi'auni bisabilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.